saenggeusna Nabi Yusuf dilantik menjadi pejabat. Nabi Yusuf ieu teh geus dilantik, disiapkeun ku Allah permaisurina, disiapkeun ku Allah tek menikahlah ke jeung ieu tia, menikah ke jeung Siti Zulaikha. Masya Allah, sebab nata nagara ieu kan luar biasa puhara. Nata nagara lamun eueuh keseimbangan bahaya luar biasa. Mantakan nata nagara teh ya kudu aya pendamping berarti kan. Mantakan iyalah Nabi Yusuf ku Allah disiapkan pendampingna Siti Zulaikha. Masya Allah kan ngeunaheun ngatur perekonomianana, sehingga terjadilah subur anu sangat parah. Disiapkan gudang teh sampai 7 tahun ieu persiapan anu sangat luar biasa. Maka mulailah tahun ke-8. Berarti tahun ke-8 ia adalah tahun pertama persiapan masa paceklik berarti. Hei, bener itu hujan turun hujan terus mulai gagal panen, kekeringan. Diinstruksikan ku Nabi Yusuf seluruh masyarakat Mesir supaya menghemat makan. Anu biasana dahar teh 2 kali, ieu diinstruksikan seluruh masyarakat Mesir dahar sakali bae sapoe. Tuh penghematan teh, penghematan ikan kajang pertahanan perekonomian. Pertahanan perekonomian teh sakali nu pangheulana ieu teh dahar sapoe sakali raja walid teh. Kan ari Nabi Yusuf mah perdana menteri, kan itu ya raja royan pangheulana memberikan contoh ke masyarakat tidak makan 2 kali, 1 kali. Tuh karak raja mantap kan, luar biasa, mantap luar biasa. Asli mantep ya di shooting sekali doang. Orang di luar shootingan mah dahar deui. Eta mah berarti kan menipu rakyat, pasti itu mah munafik mah. Heuy, asli ieu mah raja royan teh ya pangheulana nyana anu sadahar sapoe ngan sakali doang. Tuh sia dewas henteu kieu pembawa berita teh ya wartawan kabeh, woi beritakeunnya sakali doang ya, terus be awas ya ngabocorkeun aing sarapan be modar siapa ieu. Henteu kitu tah. Be aya wartawan misal nu ngabocorkeun dipecat wartawanna. Henteu kitu asli ieu mah raja royan, asli. Terus be masya Allah sakali doang. Lapar pangheulaan nu ku Allah dibere lapar teh raja royan. Masya Allah, berarti kan sadayakna ngadahar kas negara. Padahal kan sabaraha juta gudang nu dipersiapkan karena ieu pertahanan pangan untuk 7 tahun ke depan. Jutaan itu gudang anu sangat parah dipersiapkan pembangunan anu dibangun ku Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ieu sangat signifikan. Wah, moal ngarti Haji Pedi. Para naon pembangunan teh demi ieu untuk pertahanan atau untuk keagamaan itu masalah. Nabi Allah Yusuf dijelaskan didinya memotori pembangunan sangat luar biasa. Buah banal kusur, gedung-gedung dibangun terus kajang pertahanan anu sangat. Tuh termasuk pergudangan dibuat jutaan pergudangan karena jang pertahanan pangan, penyimpanan pangan.
eta Raja Royan teu daekeun sambarangan nyokot dekas nagara. Sugan kunyana dicokot ku Raja Royan teh dipake pelesiran jeung keluargana. Henteu. Sugan kunyana dicokot diajak eta teh jang pelesiran ke jeung konco-koncona. Henteu. Sugan ku Raja Royan tia ye kas nagara dicokot eta tia kajeun rakyat mah ieu teh sangsara ge kajeun balangsak ge kajeun ieu teh rakyat mah eta teh pengangguran ge teu. Raja Royan asli tuh jujur luar biasa. Alhamdulillah ulah sareureun tuh. Alhamdulillah. Akur raja urang jeung Raja Royan akur. Ih, Masya Allah. Teu meunang ieu teh ye baheula Raja Royan teh asli nya batek diberitakeun teh apa adanya. Henteu nu diberitakeun teh nu bagus-bagusna be nu jorek nama teu meunang diberitakeun. Henteu Raja Royan nyana lapar teh nyahoeun rakyat teh lapar. Masya Allah poharanya tuh bebeja ka Nabi Yusuf ieu kok bedanya laparna lain deui. Cak Nabi Yusuf ieu geus mulai tanda-tanda bakal terjadi paceklik, bakal terjadi paila, bakal terjadi kelaparan. Bener Masya Allah gagal panen teh pohara luar biasa sulit jelas. Maka pemerintahan anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada saat itu menyediakan gudang pangan untuk dijual ke rakyat dengan harga murah. Tuh, lain dengan harga mahal, lain dengan harga murah. Atau alantri masyarakat teh mareli beas mun di urang meuli gandum terus jabaroga duit kene. Meuli jang dahar terus kabeh pada saat eta teh tahun pertama bisa membeli beras ke pemerintah itu dengan pakai uang karena beas teh murah lantaran ekonomi na teu muter kuari masyarakat teu baroga duit lantaran ekonomi teu muter. Kunaon kan biasana mah tina pertanian tina hasil tani jang dahar saparo jadi jual saparo kan gitu kan. Terus bejeng saja ban kuari kan gagal panen kabeh terus sehingga terjadilah geus teu baroga duit. Tahun kedua ikan beas anu kunyana dibeli make duit teh geus beas. Sedangkan deuk meuli teh boga duit. Pemerintahan menyiapkan pangan untuk dijual ke masyarakat dengan harga murah. Maka terjadilah lantaran duit teu boga di tahun kedua masyarakat membeli pangan melalui perhiasan barter. Nu boga kongkorong dibuka dijual dibelikeun ka beas dibarter jeung beas. Nu boga cincin kitu keneh nu boga gelang ge kitu keneh. Sehingga masyarakat masih bari sadahar tina barteran perhiasan. Kadituna kan geus teu bisa beuli perhiasan beak kabeh. Berarti ya duit ieu kabeh katarik kabeh ku nagara. Wari emas katarik kabeh ku nagara. Tahun katilu lantaran geus teu boga perhiasan nu boga embe dibawa ka istana dibarter jeung beas. Nu boga kotok nu boga anak kotok mana manu Haji Pendi mah anak bebek geus tareh pae dibere bae terus sehingga
dalahar tina barter ieu kejeung mawasi hartina kejeung hewan-hewan ternak. Berarti kuari seluruh wilayah Mesir hewan-hewan ternak boga nagara kabeh. Tuh tahun kaopat ieu geus eueuh duit, eueuh perhiasan jeung eueuh hewan ternak boga ge tinggal budak angona abid. Budak angona dijual abid teh ka nagara ieu teh demi pertahanan makan. Masya Allah geus areueuh kabeh ieu teh. Tahun kalima ieu akhirna dijualah sawah ladang ka imah-imah dijual kabeh. Bisa dijual kata ieu ka nagara jeung dibarter jeung makan. Masya Allah tahun kagenap kuari geus teu boga pakarangan teu boga taneuh jeung sajabana ieu nu dijual anak pribadi dijual ka nagara. Set tahun ka-7 geus eueuh jualeun tinggal awak pribadina dijual ka negara. Masya Allah pertahanan makan datang ke-7 tahun teh berarti di Mesir kabeh ieu duit kumpul di negara, emas di negara, tanah boga negara kabeh ka manusia-manusia eueuh nu merdeka kabeh aja di abid kabeh boga negara kabeh. Tapi bijaksana nak Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tanah anu tataina geus dijual ka nagara silahkan untuk dipakai. Imah nu geus dijual ka nagara silahkan untuk dipakai. Embe kebo nu tataina geus dijual ka nagara untuk pertahanan makan silahkan untuk dimanfaatkan. Tuh batur mah geus dijual ka nagara, masih dipersilahkan untuk diberikan dimanfaatkan. Ieu mah can dijual geus diurung. Itu mah di negara itu begitu. Di negara itu lain di negara orang, di negara itu Afrika lah, di negara Afrika. Masya Allah kan parah luar biasa. Ieu mah dijual teh yang nguntungkeun ka rakyat. Pemerintah teh ngajualna teh nguntungkeun ka rakyat, saenggeusna kitu ge masih dipersilahkan rakyat teh untuk menggunakan penggunaan hak pakai. Pohara luar biasa. Masya Allah. Jadi lain tujuanan endek ngarampas. Raja Royan teh Nabi Yusuf lain. Henteu. Sagbe sugan kieu ku Nabi Yusuf teh. Ayo sia hayang mun hayang ku aing teh dibeuli make harga tah daek sakitu teu daek diurug sia ku aing. Henteu. Nabi Yusuf henteu terus kitu henteu. Henteu ongkos pemerintahan di Afrika henteu. Henteu ieu mah kuara Raja Royan Masya Allah. Tuh. Ieu kan terjadi. Melanda kelaparan teh dahsyat luar biasa di wilayah Mesir, menjalar terus ke negara tetangga sampai ke Kanaan wilayah Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihi salam. Masya Allah. Wajaa ikhwatu Yusuf. Yuk kurang saenggeusna kabayang potret Mesir pada saat itu. 7 tahun melanda kelaparan di wilayah Mesir, tapi kekuatan pemerintahan anu sangat luar biasa menyediakan makanan penyediaan makanan ieu jutaan gudang nu geus disiapkeun sehingga ieu kan masih bisa bertahan. Tapi nasib negara tetangga di wilayah Kanaan, wilayah Nabi Allah Yakub alaihi salam kejeng putra-putrana. Masya Allah, sarua kekeringan, sarua kelaparan, sarua ieu teh gagal panen anu sangat luar biasa. Maka
Nabi Yakub mengumpulkan secara darurat putra-putra na anu tinggal 11 kabehna anu 10 tinggal 10 kabehna putra Nabi Allah Yakub alaihi salam ieu kabehna tia adalah 12 Nabi Allah Yusuf kan eta dibalangkeun ka sumur anggap leungit hiji laju Bunyamin geus tinggal 11 tek kumpulkeun ku Nabi Yakub cak Nabi Yakub wahai putra-putra kaula sadar henteu bahwa ayeuna gagal panen sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Ieu bakal terjadi melanda di keluarga urang. Masya Allah, ya bunayya, amma tarawna ma nahnu bihi minal qahti. Bahwa ieu bakal terjadi kelaparan. Akhirna cak para putra nate sumuhun bapak, kami pun geus ningali situasi di seluruh wilayah. Kabeh gagal panen. Sedengkeun ieu persediaan makan geus tinggal sababaraha poe deui. Bakal terjadi keluarga orang pun kelaparan. Kami siap menunggu perintah nu jadi bapak. Tuh, kabeh anak-anakna kami siap menunggu perintah nu jadi bapak. Kami dek dititah kumaha siap kajang supaya ieu teh bertahan hidup. Masya Allah. Ini krisis ekonomi ini sangat besar. Tuh, akhirnya cak Nabi Allah Yakub, wahai para putra, berangkatlah ke ditu ke wilayah Mesir. Antara Kanaan atau Kanaa sampai wilayah Mesir, iya ukuran 40 mil. Jauh beda negara itu. Berangkat los ka ditu ka Mesir. Izhabu ila Misr istarau minha ta'aman minal aziz. Beli makanan di sana. Ye, urang masih boga duit keneh cak urang. Bapak masih nyetok duit. Di negara urang di dieu geus eueuh beuli. Bawa duit tah. Berangkat ka ditu ka Mesir. Belikeun jang kadaharan supaya ia bertahan hidup. Anakna ngarenjag kabeh. Kunaon? Pan di Mesir mah kadenge na ieu bengis jasa baheula mah. Pemerintahan teh bengis disebutna ge jababiro. Masya Allah. Bapak kaifa yatibu qalbuka tursiluna ila paro'anatil ardi wa anta ta'lamu adawatahum lana wa la na'manu ayyana lana minhu syarrun. Wahai bapak, kunaon bapak kok tega cak urang mah ngirim kami anak-anak bapak ka ditu ka Mesir. Pan di Mesir mah ieu teh pemerintahanna biadab luar biasa. Pemerintahan Mesir ieu teu meunang kukumar teu meunang salah saeutik tewak penjara. Dirampas sagala lamun aya jelema asing atuh sarua jeung bunuh diri bapak ka ditu. Tuh. Cak Nabi Allah Yakub alaihi salam berangkat wahai para putra kaula ka ditu ka Mesir karena bapak geus meunang selentingan angin, menang informasi bahwa justru di Mesir kuari pemerintahna meujeuneukeun bijaksana jasa keur bager jasa berangkat ka ditu. Tuh padahal tilok neuleuh HP eta Nabi Yakub tilok neuleuh HP tilok neuleuh TV Nabi Yakub sugan Nabi Yakub macaan koran bah. Tapi informasi di negara tetangga bahwa eta teh pemerintah kuari meujeuneukeun bagus, meujeuneukeun pohara, kok bisa nyaho? Tuh, awas ngade informasi teh leuwih tajeman jelema nu di jero kamar bae dibanding jeung macaan HP.
ulah dikira guru urang almagpurlah apa boga HP henteu kan sugan neulean TikTok be guru urang henteu guru urang sugan neulean TV henteu guru urang ka kitu ieu baheula apakah sugan neuleuh bacaan koran be boro-boro kaburu bacaan koran tapi kunaon berita nagaranya ho bahkan ulah berita negara di negara urang berita negara anu di luar begini kok saha nu mere informasinya ulah di Haji Pendi pih salalana nya nama dilun mudilun nya nama ya Allah ya Rabbi tuh cak Nabi Allah Yakub ya bunaya qad balagoni innahu walla ahla misra malikun adilun seorang raja anu adil anu sangat luar biasa bijaksana mantakan bapak teh sambarangan kira berangkat ka ditu geus meunang impo Nabi Allah Yakub teh pohara luar biasa masya Allah ngan tetep Nabi Yakub teh dibere keyakinan bahwa putrana nu selalu diingat-ingat ku dirina teh yakna Nabi Allah Yusuf alaihissalam bahwa salamet ngan teu jaho di mana-mana. Nabi Allah Yakub alaihissalam boga keyakinan bahwa putrana Nabi Allah Yusuf bakal menjadi orang besar, tapi ku Allah abhamallahu disamarkeun itu di mana teu nyaho Nabi Allah. Tapi Iblis mulai firasat berangkat ka ditu los ke Mesir. Masya Allah tuh mulai ieu teh Nabi Yakub keukeuh mantakan siap ayeuna anak-anakna barangkat. Kos kieu lah cara Allah. Ya. Likulli syai'in hikmatun. Setiap sesuatu ngabogaan hikmah. Haji Pendi ieu gering muriang Haji Pendi teh waduh geus ngaweud-weud be sapoe-sapoe terus di imah ngagoler anak geus teu ngurusan incu geus sabodang ditanya ke anakna kunaon sia ieu pan teu ngurusan kolot itu ngurusan jual edar geus bandingan sakalian paeh lah pokona mah ambau pohara teh akhirna aya tatangga nu karunyaeun terus be mawarantang ka imah Haji Pendi terus be laju sedih si tatangga teh barang ditanya sangaranna Maimunah di urusan tatek laju cager Haji Pendi kawin tah ieu Allah endek ngawinkeun Haji Pendi jeung Maimunah ngan kudu ngagoler muriang heula eta hikmah ngaranna geus kitu ngaranna atuh teh itu hikmah geus kitu ngaranna masya Allah ya di dieu ge Allah dek nyieun hikmah mulaqat tu Yakub Yusuf dek dipertemukeun ku Allah ayahanda Kangjeng Nabi Allah Yakub ke jeung ayati ananda da putrana Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam Nabi Yakub ku Allah dek dipertemukeun masya Allah nalangsa Nabi Yakub pasti sedih jelas datang ka buta kan matana datang ke teureun-eureun terus be ceuri kunaon perpisahan anu menyakitkan dengan putra kesayangan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi ieu anu endek anu ku Allah Subhanahu wa taala kapait Nabi Allah Yakub teh endek diamiskeun ketika dek dipanggihkeun jeung Nabi Allah Yusuf wa tahawwalal hal minal furqah ilal waslah wa minal alam ilar roha. Tapi teujug-ujug ku Allah ibalallahul khalqa bibilail qahti
ieu dijieun heula paila anu sangat luar biasa, paceklik luar biasa. Hikmahna tah kos kitu. Dijieun paceklik heula kabeh. Ikan sababiana lamun teu kos kieu, hei putra-putra Nabi Allah Yakub alaihissalam terjaga kehormatanana. Moal aya istilah punta penta. Caricing di imah. Kakarak teu dahar sapoe dua poe mah kuat, moal aya utag atau ka imah jelema moal. Terjaga kehormatanana, lain Haji Pendi ngariung mau plastik. Tuh. Masya Allah, seorang anu benar-benar terjaga kehormatanana pantang meminta pada orang. Terus nya nama Masya Allah dek nyieun pasantren tah, dek nyieun majelis tah, dek nyieun naon tah, hayu bisa sorangan be nya teh. Terus be sugan nyieun proposal henteu. Henteu. Sugan nyieun selembaran kitu henteu. Adapun aya jelema anu milu, mere teh milu nyumbang, oh masalah pantangnya nama untuk meminta, itu nu terjaga kehormatan. Masya Allah, mantakan lamun sampai unta entak nyian proposal jeung sajabana kiai ustad santri, itu kiai yang tidak punya muruah, yang tidak terjaga kehormatanna. Komo Haji Pendi macan nyian canaon gus bode pelang nage, mohon doa restu, bode pelang nage, eta deuk naon tah mohon doa restu. Tuh putra Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihissalam pantang untuk meminta-minta. Ia terjaga kehormatannya sehingga sulit untuk keluar. Masya Allah, keluarga besar Yakub alaihissalam ia kanyahuan ku masyarakat teh bener-bener pohara anu sangat menjaga muruah, tapi lebah dia mah darurat anu sangat luar biasa. Berangkat kau wahai para putra-putra tuh. Tapi lain dek ngemis, tetap membawa uang kau beli makanan di sana untuk pertahanan makan. Ya Allah, mantakan tah ieu teh liyakuna dzalika wasilah ila huruji abna Yakub li talabil ma'ash. Ta ieu wasilah jang kaluar mun teu kieu kan moal kapanggih gitu. Mantakan ku Allah dijelaskan di dia wajah awas ku Allah dijelaskan di dia wajah ikhwatu Yusuf, wajah ikhwatu Yusuf. Ya Allah, mulai berangkat nu 10-an saurang henteu diajak, yakni Bunyamin alaihi salam. Ya, Nabi Yakub boga anakna 12. Boga anak 12. Hiji ngaran hiji ieu teh ngaranna Yahuda. Nomor kedua Rubil, nomor katilu Samun, nomor kaopat Lawe, nomor kalimana Royalun, nomor kagenepna Yasjar. Nu genep ieu saibu, ibuna ngaranna Laya. Laya wafatlah Laya. Maka Nabi Allah Yakub alaihi salam ieu kawin deui jeung adina Laya turun ranjang cakurang. Atuh teu naon. Teu naon. Cak sariwayat ieu lain turun ranjang emang dicandung teteh adi. Dalam syariat Nabi Allah Yakub alaihi salam diperbolehkan. Nyandung tetehna jeung adina dicandung teu naon dalam syariat Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihissalam. Cak satu riwayat. Tuh, ari Haji Pendi mah lamun nyandung teteh adi balangkeun ke sumur pareum. Awas. Maot tetehna turun ranjang ka adina ieu lah Siti Rahel.
Maka tina rahim Siti Rahel lahirlah Bunyamin, lahirlah Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tuh berarti ieu kuari anakna sabaraha eta? Ih, segala 7 deui. Nu jeung Laya ieu genep, nu jeung adina Rahel 2 berarti 8. Kabehna kan 12. Nabi Yakub ieu teh ngabogaan selir amat Siti Zulfah ngaranna tina rahim Siti Zulfah, maka lahirlah ieu teh hiji Dana nu kadua Naftali. Dana nu kadua Naftali. Kemudian Nabi Yakub pun punya selir anu disebut amat Siti Balha. Ieu ti Balha lahirlah Jada jeung Asar. Maka ieu jumlahna 12 kabeh. 12 teh berarti tina 4 ibu. Ya kan? 4 ibu atau nyandung, ieu menyandung. 4 ari haji pendi mah 12 ge kan sama doang. Betul. Ya kan kos kata limbang kos gitu mah kan ngaranna. Tuh. Sarua dia hebat. 12 putra Kangjeng Nabi Allah Yakub. Masya Allah, nu genap ibuna Siti Laya, anu 2 Nabi Yusuf jeung Bunyamin, ibuna adalah Siti Rahel, anu 2 deui ibuna eta teh ngaranna Siti Balha, anu hiji deui ngaranna ibuna adalah Siti Zulfah. Tah eta tina Zulfah 2 lahir, tina Balha 2 lahir, tina Rahel 2 lahir, lamun tina Laya genep. Geus jumlah keseluruhana 12 putra-putra Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihissalam, nu 12 lalaki kabeh. Beuh, waragah anu sangat luar biasa. Masya Allah. Yahuda, Rubel, Samun, Lawe, Royalun, Syasjar. Kemudian Dana, Naftali, Jad, Asar, kejeng Nabi Yusuf jeung Bunyamin. Masya Allah, Bunyamin mah henteu milu ditahan ku Nabi Yakub. Cak Nabi Yakub, Bunyamin mah ulah milu nu 10-an bae berangkat ka ditu. Tuh, nu 10-an bae berangkat. Akhirna kan nu 10-an berangkat eta teh cak Nabi Yakub didoakeun ku bapa anjeun, wahai putra-putra bapa berangkat. Tuh wajaa ikhwatu Yusuf, lempang suku nu 10-an teh ti negeri Kanaan menuju daratan Mesir melalui daratan bebatuan, kadang naik gunung kadang turun gunung, terik matahari nu sangat luar biasa panas. Ikan perjuangan nu sangat luar biasa mempertahankan kehidupan kalaparan permasalahan. Nabi Yakub berdoa, didoakeun ku bapak maneh berangkat ka ditu. Masya Allah, nu 10-an terus bela lempang sampailah ke negeri Mesir anu ieu teh di dieu lah penguasaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Teu nyahoeun duduluran anu kuari jadi raja teh ieu adina teh nyahoeun. Ya Allah, padahulu alaihi. Begitu asup nu 10-an teh melalui bahasa Ibrani uluk salamna. Hai, kejeniusan Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kecerdasan Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ti jauh keneh nu 10-an teh sing alungkrum ku Nabi Allah Yusuf geus kadeuleu dulur aing tah. Hebat kan, luar biasa. Padahal cak Ibnu Abbas ieu teh innahu kana baina an qadhafu bil bi'ri wa baina an dakhulu alai arba'ina.
timulai dulurna malangkeun Nabi Yusuf ka sumur, datang ke perjumpaan pada saat itu 40 tahun. 40 tahun kan 40 tahun geus berubah kan. Lamun harita aya nu umur 40 tahun berarti kan geus 80 tahun aki-aki kan. Aki-aki. Tapi sing ungkrugna jauh kene di ditu teh geus kanyahoan ku Kangjeng Nabi Allah Yakub pibad irra'i. Masya Allah wa awalin nazri, begitu tak dulur aing tah geus kanyahoan sing alungkrug pada saat eta Nabi Allah Yusuf fi majlisi hukumatihi ala zinatin wahtisamin, ieu posisi dalam posisi aya di kerajaan atau menusbat urang mah geus aya di kantor-kantorna atau di Istana Merdeka aja kurang posisi geus keur di istana diiring ku jelema, dikawal ku berbagai saat make pakaian kebesaran. Nabi Yusuf pada saat itu duduk di singgasana memakai pakaian kebesaran kerajaan, terus dikawal ku berbagai punggawa-punggawa. Tidinya lah dararatang 10 saudara natea memasuki istana. Set tijauh kene ungkrugana geus kanyahoan ku Nabi Allah Yusuf alaihissalam mantakan pada khalu alaihi fa'arafahum. Nabi Yusuf langsung wawuh bahwa annahum ihwatu, ieu teh dulur aing kanyahoan anu sangat luar biasa. Pa'arafahum nu mantak Nabi Yusuf teh wawuh langsung harita keneh hiji nu jadi masalah eta teh likuwati pahmi, kejeniusan, kecerdasan daripada otak, pemikiran, akal daripada Kangjeng Nabi Allah Yusuf. Nu cerdas, nu jenius makan jarang poho. Lain cara Haji Pendi, poho malulu. Padahal mah enggeus keur peuting isuk-isuk hayang deui. Bloon tama anjay deui. Nu kaduana litulil ahlan kaduana li adami mubayaati ahwali musyabiqah, permasalahana tingkah laku dulurna tidak berubah, egeg-egegna cak urang mah lengkah-lengkahna saya berubah. Da lebih ge Haji Pendi terubah kan eta teh benyana keur ieu jelema nu nyaho keur Haji Pendi ngora. Masya Allah, acad jo acad. Eta tah bahasa beula tah acad. Kan acad da datang ka kuari aya keneh. Genit. Masya Allah, geus kabayang kula sanajan teu nyaho keur ngorana Haji Pendi eta make calana, bangsa ieu teh sisir nongtot di calana. Geus kanyawan tah goy. Ieu bangsa baheulana kos kitu tah ieu. Sisir bode eta nongtot bae di dieu. Ih, atuh sering zaman eta teh ieu. Geus kanyawan kula sanajan teu nyaho Haji Pendi keur ngora, bangsa nyisir be di betal teh di betal. Terus be laju ieu be make tanco cepal ya Allah, pan eta kadel acad lah cak urang malin tengik kos kitu tengik teh eta keur ngora tengik teh datang ka kolot tengikna aya keneh teu rubah. Segala bagus, mantakan tinjau keneh si Pendi tambah pasti teh moal poho kan. Lantaran hayatna teh ya ieu teu rubah. Kan aya nu hayatna robah keur ngora mah kieu tapi geus kolot mah kieu. Masya Allah tuh. Ente guru jauh-jauh ya, da lebih kipu doli, ya kan? Keur ngorana be. Masya Allah, buukna sabujal. Ayo, buukna sabujal. Terus be lempang lagi engkreng tah bari karipan geus andieu, geus jadi mama pan. Terus berubah ngaranna kan kos gitu kan. Tapi kan Pendi man terubah. Ya Allah ya Rabbi, tah ieu teh ya cak
ieu teh ya nu mantak Nabi Yusuf teu poho li adami mubayaati ahwalihim asabiqah, ieu tingkahna dulur teh teu robah, lempangna gerakna jeung sajan mantakan begitu col teh dulur aing tah. Masya Allah. Tapi wahum lahu mungkirun, nu 10 dulur Nabi Yusuf mah timulai Yahuda datang kalawe ieu kabeh teu wau ka Nabi Yusuf teh dulurna. Teh nya teu wau. Kunaon anu mantak teu wau ieu teh ye? Lantaran nomor kahiji anu mantak teu wau litu lil ahdi, masana geus kebal 40 tahun poho si dulur teh ya tak ka Nabi Yusuf. Hiji. Nomor kaduana li tiqodihim anahu qad halaka, menurut keyakinan dulur-dulurna si Yusuf mah geus paeh dak. Jadi geus dianggap paeh teh geus eueuh di muka bumi cakan itu. Tuh, nomor katiluna li dihabihi min auhamihim likillati fikrihim pi, geus eueuh di pikiran saya tikun. Cak urang mah geus tilok air pin paling lamun aya saliwatan. Saya boga dulur sabaraha? Kabehna 12, nganu hiji paeh. Geus begitu. Tuh, eta nu nyieun poho teh kitu, teh nu nyieun laju poho. Pan kieu ye Haji Pedi nu mantak eta teh kakak bogoh nu pertama teh poho-poho, eta sok aya bae di pikiran. Ih, segala normal. Kes ka waktu-waktu kejadian masa lalu. Maimunah baheula waktu keur di SMA. Masya Allah pernah dibawa ke pantai sering simbreuh sagala. Tuh ayo. Eta sanajan eta Haji Pendi geus kawin jeung nu lain ge boga anak hiji boga anak dua, sawaktu-waktu teringat memori jeung Maimunah. Eta ta nostalgia nu eta teh kadang-kadang lar be sering kaingetan maka teu daek poho, tapi lamun les mah pernah Haji Pendi kapanggih ke jeung jeung Sarboah. Iya kan, pernah wik-wikan sagala kan, les bete kita ingat-ingat atau kapanggih di sekolah teh, ih atuh sia-sia aing ai. Gitu kan. Jadi lamun eueuh dina pikiran, moal kaingetkeun moal cepat mantakan di dieu ge li jihabi an auhamihim likillati fikrihim. Lantaran geus teu kapikiran si dulur teh. Mantakan atuh poho. Nomor kaopatna eta teh begitu asup ka istana, wibawa sang raja teh dahsyat luar biasa. Kunaon? Make papakaian nu sangat pohara. Sehingga teu mireungeuh cek urang mah ku hebah ku wibawana kabeh tarungkul ret be. Jadi teu ngeuh bahwa ieu nu di hareupan teh dulurna. Masya Allah mantak di dia wahum lahu mungkirun, bahwa eta dulurna nu 10-an teh teu wau ka Nabi Allah Yusuf ketika jol asup ka istana, sebab ieu lah alasan-alasanna teu mireungeuh. Nomor kaduana dianggap geus maot Nabi Yusuf, jeung memang masa geus sampai 40 tahun pohara anu sangat luar biasa. Masya Allah. Tuh awas di antara nadeui nu mantak nu 10-an teu wau ka dulurna, sementara Nabi Yusuf geus langsung nyaho tina engkreg ge ieu dulur aing. Tebalikana dulur-dulur teu wau lantaran libako izul mati ma'asihim wa hirmanihim min nuri taubah wal istighfar. Ye dosa salama can di istighfaran, salama encan tobat, ieu bakal ngagumpal hideung. Hideung teh ya bakal ieu teh teu daekeun bisa sos nyorot, bakal ngahalangan tina sosorot.
hideung set be ya Haji Pendi geus mapan awak hideung ya nama ya kan awak hideung tapi nyana ieu ulah dikira kolbu nama putih ko salju ya Allah ulah dideule kulitna hideung hatena beuh seputih salju barang prak benele rangda disuitan tek be ngagumpel hideung sagede peureut sakali nyuitan dua kali nyuitan dua gumpelan tilu kali tilu gumpelan terus be encan disampeurkeun ku nyana ditoel eta mah mingping bode hideungna kok mau datang ke Noel S2 nama naon S2 paseh eta kula ngadenge susu Haji Pendi pasehna biar karep beres luar biasa gumpelan nuktah hitam nuktah hideung anu aya dina kolbu teh plek 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 atuh hararideung bakal lamun teu katobatan atuh endek di pelebah mana nyorotna sinar makrifat ti Gusti Allah kolbu tek cet be ieu kan deuk neuleuh alam mal alam eta teh ya deuk neuleuh alam lahut, alam malakut, alam jabarut ieu kan melalui sosorot kolbu atuh moal kadeuleu bakal nanti deuk 1000 kali ngomongkeun kumaha bae ge deuk 1000 kali ngomongkeun tentang kemakrifatan hai maksiat terus be teu ditobatan ku dirina ngarasa kibir sombong dirina teh teu ditobatan kibirna hasun teu ditobatan ku dirina ngagumpal hideung bohong ngomongkeun kemakrifatan Masya Allah moal kadeuleu nanaon andai kata ihwah Nabi Yusuf tia ieu tobat ka Gusti Allah nyaan tobatna ceurik bebeneran kaduhung nyana geus ngaroga hala adina sasadu bebeneran ceurikna lain ceurik palsu lain ceurik pinuh kemunafikan lain ceurik hayang supaya eta teh aya dipake karesep pun lain ceurikan asli ceurikna tobat ka Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan memberikan sinar makrifat bakal menembus akan tahu engkau adalah Yusuf saudaraku Masya Allah tapi lantaran ieu teh katutup ku julmati ma'asihim hihideung permaksiatan sehingga teu bisa nembus dirina tidak mengenal di depan adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah wahum lahu munkirun. Maka harita langsung berbicara saudara Nabi Allah Yusuf melalui bahasa Ibrani, melalui bahasa Ibrani, melalui makoli atuh geus hese anu atuh anu bisa diurang bahasa Ibrani. Kitab Taurat jeung kitab Injil anu asli adalah bahasa Ibrani jeung bahasa Suryani. Ibroniyah wa Suryaniyah nu aslina. Kemudian kadieu neutek be disalin bahasa ka bahasa Inggris, ti bahasa Inggris ka bahasa Arab heula baheulana, terus ka bahasa Inggris ka berbagai bahasa-bahasa aslina bahasa Ibrani wa Suryani. Tuh, tidilah make bahasa Ibrani dijawab ku Kangjeng Nabi Allah Yusuf ngan kaya-kaya nu teu wauh Nabi Yusuf. Biasa baca orang marada ketus. Ya Allah ngahajak ieu teh dijutekeun ku Nabi Yusuf. Make bahasa teh be. Tuh, cak Nabi Yusuf. Ada apa kalian dari negeri jauh datang ke negeri kami?
tuh para eta geus malaikat terus kan geus kitu teh babatur eta teh Ikhwah Yusuf tuh cak aing ge galak geus ngomong ka bapak urang ieu mah sarojeng bunuh diri ka dieu mah ma'ak damakum biladi, untuk apa kau masuk ke wilayah kami? Tah pan geus mulai digetak kos gitu teh cak aing ge naon sia mah geus mulai sering toel dulur-duluran mah asana di penjara urang asana ya Allah langsung cak sakaol Yahuda anu ngomong cak sakaol ieu Samun cak sakaol lawe juru bicara kami datang dari negeri jauh ke sini untuk barter makanan, untuk barter, untuk membeli makan karena di negeri kami kekurangan makan. Lil mayroh eta teh ditanggapi ku Nabi Yusuf teh dicuekeun ka penjagana pariksa dak urang mah pariksa andak ulah-ulah mata-mata ieu geladah ulah-ulah mata-mata ieu teh keur kieu mah urang ulah langsung percaya ka jelema Masya Allah geus nu 10-an teh asana kajadian budak ieu teh la'allakum uyunun buah-buah mah mata-mata maneh mantakan ieu teh kan digeladah heula set nangtung tuh nangtungnya nurut diuk jongkok atuh dipariksaan teh dipencetan segala komo nu mariksaan Haji Pendi marada homo nya nama tuh kunaon ieu nu 10-an teh karasep ulah dikira moal katandingan karasep teh bakal dihareup teh nu mantak ku Nabi Allah Yakub kepan balik deui tita balik deui teh tita memencar ieu lantaran beusi fitnah. Masya Allah tidinya tia ketika dituduh sebagai mata-mata langsung berbicara ma'azallah kami berlindung terhadap Allah Subhanahu wa taala hartina bahwa kami ia adalah 10 bersaudara anu datang ka dieu heulana kami adalah keluarga baik-baik dan kami tidak pernah untuk menjadi mata-mata bebeneran datang ka dieu teh pan ditanya ku Nabi Allah ya teh ku Nabi Yusuf emang ieu anjeun ti mana ti nagara mana asalna pamin aina antum ti mana anjeun ieu teh kabeh ngajawab min biladi Kan'an kami ti negeri Kana'an ti negeri Kana'an ayahanda kami bernama Yakub seorang Nabi Allah seorang Rasulullah wa abuna Yakub Nabiullah di hati Nabi Yusuf teu kudu bebeja ge nyaho jadi teh bapak aing ka aneh teh aing we nyoba bae lah teu nyaho teh duduluran mah teu nyaho Masya Allah wa abuna Yakub Nabiullah cak Nabi Yusuf kalian datang 10 orang apakah ayah kamu punya anak hanya 10 atau ada yang lain tuh mulai kan rada mojok saya tikta ya Allah walahu auladun gairukum apakah ayahmu mempunyai saudara mempunyai anak selain kalian yang 10 tidinya tia bapak teh boga anak kabehna mah 12 ngan anu leutik nu ngaran Yusuf paeh leutik keneh nu leutik nu bungsu nu ngaran Yusuf paeh keur leutik tes Nabi Yusuf babatok sia hanya mana aja ya Allah iya kunna isnai asyara padahaba asgoruna halaka fil barya anak nu leutik nu ngaran Yusuf paeh di leuweung dia akan mau tah cak nu 10 cak Nabi Yusuf sia mah teu daekeun sadar-sadar
kanyawan ku dibalangkeun ka sumur. Ieu aing teh sebenarnya mah. Masya Allah. Beuh eta mah kami ge saredi kalengitan anak teh kalengitan adi nu bungsu. Lantaran eta teh nu dipake kasayang ku bapak teh sangat sayang jasa kanu eta. Dieh. Cek Nabi Yusuf dieh. Boro-boro eta mah nganukur speak doang teman. Tuh. Tah eta nu leutik teh nyana boga dulur nu saindung ngaranna Bunyamin eta teh boga dulur saindung teu milu jeung rombongan kami ditahan ku bapa supaya ngabaturan bapa. Jadi kami boga dulur teh jumlah kabehna 12 nganu leutik maot nu hiji tah dulurna teh nu ngaran Bunyamin ditahan ku bapa ulah cenah ka mana jang ngabaturan bapa kami nu 10-an ka dieu berangkat untuk membeli makanan. Masya Allah. Tah akhirna cak Nabi Allah Yusuf tia wahai para ponggawa-ponggawa karena ieu ti nagara jauh seuna istirahat heula. Istirahatkeun heula set nya berikan makan seperti layaknya mereka tamu. Geus ulah wakaku kumaha seuna nyana sare, seuna nyana dahar, seuna nyana nginum, istirahat heula. Engke kakara kurang panggil deui mun endek dibere atau dibere ka nyana balik, lamun henteu atuh henteu heulanan seuna istirahat heula. Maka beristirahatlah anu 10-an teh ya tah sarare heulanan istirahat wayana istirahat wallahu a'lam bishawab.